Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta abdi Sendi Nadia Puji Aulia, abdi ti kelas 11 IPA 2, nomor absen abi 28. Tema wawangsalan kali ieu nyaeta kadaharan. Nu kahiji nyaeta daun dihijikeun bumbu, balikeun make keretek. Wawangsalana nyaeta lotek. Nu kadua nyaeta borojolna tina hayam, rama abi nuang entog. Wawangsalana nyaeta endog. Hatur nuhun. Perkenalkan, nama saya Sinfoni Fadilah dari kelas 11 IPA 2. Di sini saya akan membacakan wawangsalan yang telah dibuat, yaitu dijieun tinu kedele, teu bisa ngomong mah jempe, disebut kembaran tempe, pinter kudu maca buku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, wasta abi Shalofo Jemunggaran ti kelas 11 IPA 2, absen 3 hiji. Wawangsalan tema kadaharan. Wawangsalan anu kahiji, kadaharan sapopoe guru ngomong kudu didangu, nyaeta sangu. Wawangsalan anu kadua, dijieunna tina tepung tarigu, hirup mah kudu loba pangarti, nyaeta roti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta abdi Sifa Aulia Supono ti kelas 11 IPA 2, nomor absen 32. Simkuring bade ngadugikeun dua wawangsalan anu temana kadaharan. Wawangsalan anu kahiji, dijieunna make cikur, sambel meuni segak pisan, nyaeta seblak. Wawangsalan anu kadua, samarana bumbu suuk, al tidagor kana tembok, nyaeta batagor.